Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten kanggo pemirsa sadaya. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan saminggon anu kapengker ieu. Cunduk waktu kana acara warta angin puting beliung anu ngaruksak SPBU. Dipidangkeun ku simkuring Fitria Handayani. 2020 tos dimimitian ti awal bulan Januari oge. Pamarentah tos ngawanti-wanti salawasna waspada tina bencana alam. Sapertos, kejadian angin puting beliung di Cikopo Palimanan Cipali, Jalan Tol kilometer 166 Majalengka Jawa Kulon. Hujan gede diiring ku angin kuat oge kajantenan Senin kaping 13 bulan hiji ngiringan kawasan sesana. Sejumlah barang ngalayang ngaruksak babaraha wangunan kaabus restoran sareng stasiun bahan bakar umum SPBU. Daya tempat kanggo ngesian anu rubuh ku sabab angin. Salaku tambahan angin kuat oge nyebabkeun tatangkalan ageng di daerah sesana ragrag. Kabeneran dina kejadian eta teu aya kecelakaan atanapi kahirupan. Yen kanggo waktos eta SPBU henteu ngalayan bahan bakar. Nah, SPBU tos biasa diambil deui atas kejadian angin puting beliung. Kurang sadaya oge ngagaduhan koordinasi sareng Pertamina mariksa heula supados sadayana aman. Ari SPBU tos bisa dianggo dina ya. Mudah-mudahan saenggalna beroperasi ngantosan teknisi. Sakitu warta anu tiasa ku simkuring didugikeun mugia manfaat kanggo urang sadayana. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Fitria Handayani munggaran pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikala ku suka, dikala ku duka, setiap tangisan dan juga ketawa. Kau ada dikala ku perlu, setia menemaniku, pegang erat tanganku bila aku jatuh. Kaulah yang selalu menemaniku, mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi sahabatku. Oh, 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 oh. Kau ada di kala ku jatuh, di setiap bangunku, terus menemaniku tanpa rasa jemu. Kau ada di setiap tawa, di kala bahagia, kau menjadi sahabatku selamanya.